Kira-kira tuh bisa dianyukan geus tutup lah warungnya tutup lah. Punten. Mangga. Mang ieu hoyong mie 5, terigu 2 kilo, sareng itu saos sarenceng ngeun nganyuk heula mah. Ah, mau dianyuk-anyuk aja mah. Muka mau digican dibayarin. Ampun maneh. Karak boga warung sakieu ge. Nika mung dianyuk ku aing nya sabaraha hutang aing ka maneh. Terus bawa duit dibayar ku aing geus teh. Sia mah karak boga hutang sakitu ge teu pira. Aing pira ge nganyuk mie ayeuna jeung tarigu jeung saos. Nika ulah mal sabarahaeun atuh sia teh. Da aing geus goblok duit dibayar ku aing ge. Kira-kira tuh bisa dianyukan geus tutup lah warungnya tutup lah. Edan boy jelema deh. Muka mau digican bayar utang deh. Nuk deui. Sedeng boy jelema deh.